Selamat datang di channel Putra Motekar Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi selanjutnya. Urang ngampur aya ka kebon heula. Ayo siap. Gaweun heuh kolot. Kayak panggide heuh ulah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tekar mengucapkan selamat puasa 1441 Hijriah. Siatong po subscribe anjing. Nih, punten. Assalamualaikum. Neng mau di mana? Mau di sawah. Oh, ini teh Putri Sasa. Putri Bapak Karta. Asa kayak ketinggal. Muhun ngobrol. Kenalan Somad. Punten Nya. Abdi Somad, Neng saha? Muhun abdi euis. Oh, euis. Nya teh Neng. Muhun. Kamana di si Komar teh? Aing butuh bantuan. Walah agaknya aki-aki teh sakti nih. Ada ngaleungit di si Komar teh. Baong. Aduh. Ditagor aing euy.
Ki, tadi tuh tidak ada nih. Ganeng ya. Kanaon sih dia? Iya, Ki, cerita. Mana si Komar? Oh, Ki, ya Ki, tadi teh aing teh ulin ke kebun teh. Aing teh matingan abah-abah. Sakti Ki anjing. Bantingan ieu euy. Dia mah anu sakti selain ti aing. Mana aki-aki sakti teh? Aing hang nyaho beungeutna. Nu mana? Ya, tadi nama aing rek si Komar malu si Komarna rek ngebantu ngarempug. Geus hayu orang teh aing yuk. Ayo. Sakti teh. Ku aing sih mah ngabohong ka aing sih. Bener Ki, kayak teman aya di dieu. Mana eueuh ieu sih mah ngabohong sih mah. Ari Aki. Tengah-tengah. Ya, Bagus nah, gini. si Anang tang kaki. Ari Aki. Wadahan. Ari Aki bisa tenang enggak teh? Anjing balaga sarara ku nang tang kitu. Tenggelan teh sarada ngahindar wae enak budak teh balaga. Teh hiji eta mah asa ngabohong wae ka aing. Anjing teh menipu ka aing nih. Aki-aki sakti teh nu heueuh ku aing ditang teh. Eueuh goblok teh. Anjing teh. Kemana di Aki teh? Tadi mah aya kene anu mah. Dong aing bejakeun si Jamrong. Tuntun nama aing. Dihajar si Jamrong. Si Jamrong di belaguk anjing. Enggelan teh bicus. Eta mah orang tangan si Komar eta mah ya balik ayo. Yuk. Siap balaga nipu aing. Balaga bro. Ajar bro. Bro. Ki, ampun Ki.
Ampun, Ki. Sia budak mana sia? Di negeri seberang. Sia daek teh jadi anak buah aing. Budak Ki. Sia rada hade kemampuan sia. Ayeuna mah jadi anak buah aing heuh. Oke, siap. Mangkat. Cecep. Ku aing geus dihasut ge. Can kene embung wae jadi jahat teh. Rese goblok. Aing anas geus disiksa jeung si Gembrong. Goblok. Yo mana pengen si Cecep teu. Si Cecep teu Mat, sia. aku saha deui si lain maneh. Aing malahan mah aing rek jadi murid soleh. Mainnya Aing bener, Mat. bener kieu. Bener aing. Sok. Sok. Harus aing kesudi jadi si soleh. Aing kesudi jadi murid si soleh mah. Au, katibu aduh. Sugan teh nyaan nih kiri murid si soleh. Ketipu udah orang ieu mah. Pasti kumanehna komo nipu kieu mah. Tuh, tinggal lihat itu sia tuh. Itu tuh ngaranna komar-komar itu. Saya sebagai murid aing tuh, nu make benog. Tuh, nu make benog, ku sia hajar tuh. Saya sebagai murid aing. Tuh bro hajar kamu. Siap. Biasa anjing. Jaga. Aing komar ya. Warna kampung. Sia wani nyerang aing. Pales ku aing anjing. Geus udang kak, geus udang. Ki. Non maksud sia ngadu kunjung si eta aing. Ieu, geus. Ieu murid aing nu ayeuna nu anyar. Sia geus tong omongan jeung budak ieu eta mah. Geus eta mah salaman lah, eta mah geus salaman. Aing ngadukeun teh maksudna hanya kemampuan ieu gitu. Ade anjing kemampuan sia. Asyik nyulik si Cecep, si Gembrong. Oh bener Ki, orang masuk jadi jahat. Di mana ayeuna? Ayo ku aing tunjukkeun. Penting awewe, Cecep leungit. Nih, punten. Assalamualaikum. Neng mau di mana? Mau di sawah. Oh, ini teh putih sasa. Putri Bapak Karta. Asa ketinggal. Muhur ngobrol. Kenalan Somad. Punten Nya. Abdi Somad, neng saha? mohon abdi euis. Oh, euis. Nya teh neng. Mohon Siapa dan sia? Lain maksudnya banyak cekelan mulu. Cekelan.
Mar. Lagi. Asi gembrong ka mana ya nak? Budak teh. Cenah mun wae ku oke. Oh. Ka dia Arek dina itu. Angajas cecep. Aya nu diomongkeun Naon? tadi budak di luar tinggal gotong saha murid abalin Teuing tah. Da cenah mah Cecep teh leungit. Urang hayu tanyakeun ka si eta teh Pak. Si Somad. Assalamualaikum. Anak Yeh, kubuhana kita rek neangan maneh mat. Mana wae maneh. ayon emang si Cecep ku naon tuh main yang diuji pak. Kayak geus maghrib urang ontrok sih jam berapa? Si aku nu naik jadi murid pajang dong. Kudu naik sia. Si alamun embung ku aing teu ngeuli. Kudu naik sia jadi murid jamrong. Kamu bung setia kak. Si Soleh. Si sore mah belum. Ku aing teu ngeuli so. Jamrong. Pas kan bener aing. Aing bakal sembarang geus ya. Woi Soleh. Siapa nih? Oke sia ka wilayah aing ka dieu. Mun siapa nih mah sok. Cokot sia anak buah sia ka dieu anjing. Lamun bisa mah tarung heula tah jeung anak buah aing mun bisa mah sia mun sia menang. Cokot tah anak buah sia si Cecep tah. Mun eleh anger ku aing ditahan ya si Cecep.